Oh, ngarit ke mana? Ngarit itu teh. Ngarit. Soalnya poho ari itu ka bawah ya. Jadi baik dia bebas teh. Heeh. Juga katulah. Main ke mana? Ah, wing. Biasa udah gini lah. Udah gitu lah. Tok, kemana mana? Ngarit teh guys, naon? Ngarit. Ngarit keur naon? Naker doma ngarit mah tuh. Naker naon deui? Wah, keur awewe. Boga aing awe mah. Keur boga. Bakal aing mah ge bakal boga awe mah. Tengkukeun. Aing mah teu percaya sampai ke situ mah. Soalna kamari adik memang teh gagal wae. Ah, broho anu kitu teh. Bercinta. Hey, what's up, geng? Kemana mana? Kemana? Ngarit teh guys teh. Saya nu beda deh guys tampilan mana? Kira-kira. Baju lekoh ke headsia. Heuh make baju kitu. Udah ieu mah baju paranting ngarit atuh. Saya ngarit. Sakarang ngadenge deh kah? Nya bisa ngarit di dinya. Boga doma aing di mah 7 siki domana oge. Maneh mah kabar gana mak awet teh becus kudu ngarit anjir. Badotan dia lagi cikeun namanya. Dina anjing sia. Jeung batok. Mantuk sih mah itu. Sia anu mata gua. Nah, lobok bisa tolong nyerinya. Maneh mak awet teh bisa komo ngalajokut. Nih, tuh ngaku aing bukti kan mah. Boga aing awe mah. Hah? Punten, yang Sumaras ari Kampung Cisadea teh paling mana? Mau kaliwatan neng. Tapi namun jalan ieu mah paling caket. Mun. Neng, asa karek ningali. Nya, soalnya baru ti dieu. Oh, baru. Kenal lah tuh. Nya mah enggak. Nang bisa? Enca. Enca. Aduh, Nah, kadang kenal ngegebrek awan. nembe eta nembe megang tangan sareng cewek mah. Oh gitu. Mun. Nya tuh Nya mah enggak. lumayan body Spanyol. Tapi gitar di mana ya, lumayan ada body mah. Boleh tuturkeun ya Mas Abi deh. Ah, aya apa ka mana? Tadi Wi. Ya, sana nutur wae. Tutur. Gede tutur. Ayo ya. Kunaon sih teh mun aneh. Aing mah Aing buah menalika euy. Daripada ngarit teu menang-menang jaba eueuh arit mah ge. Geus aing baik mau menalika. eta baju naon eta teh taekan kitu kajun geubis atuh. Oh, Neng. Wah, aku mau gebis, geus jago paling lamun gebis ka pelukan kamu. Si Aa mah bisa wae karek kenal oge. Ya eta atuh Neng ku karek kenalna. Hayu turang kenalan juga. Ya, ayo tuh Neng kenalan juga. Nami Aa, Toto Sebastian. Nami neng Nenca. Oh iya. Wow. Toto. Samburkan dong ya. Samburkan dong. Oi. Kamar Kamar aja. saboy. Si Neng. Pedak deui. Kemana maneh? Mun kudu aing ngeding awe atuh. Karek jadian aing ieu. Balik. Lu balik atuh aing mah. Si aing ge naon, sia teh ulah sok ngahina aing tadi teh. Jadi aing bener. Geus balik jumlahnya mah. Ah, ayo atuh orang jalan-jalan teh mumpung aya motor tuh. Ayo atuh lah. Karena di rumah motor Pak Ali nyeung. Di dieu mah pokoknya nu berkuasa mah. Ini motor mah. Kenaon mana nya motor tok? Saprak dihina ku maneh, aing mah geus boga awe tuh. Tumen maneh to menang awe di mana maneh? Cek kurudek. Kudu ngarit heula hayang menang awe mah. Kudu menang ieu awe tuh. Ah, to aing asa cangcaya maneh menang awe kitu to. Siapa beti tadi teh asa ngarendahkeun aing we. Boga ka boga direndahkeun, teu boga direndahkeun. Si teh yang naon sih? Atau tau ulah ngegas kitu da urang mah banyak. Heuh buru lah, ulah buru aing nginjem kunci motor. Ayo kunci motorna. Buka rokok heuh. Masih bawa kabeh lah. Bawa kabeh. Heeh, nuhun atuh lah. Hayu Neng numpak lah. Ya di dia sok dulu.
Ayo turun nak. Oh di candi urungkeun. Geus ayo pan nih kan. Terbalik motornya. Nya motor menang nginjem, nyarokon nyoro. Geus mah balik toto mah. Neng dorong dulu neng aduh. Rasakeun kudu dorong heula. Bet, eta teh pan motor gadean si Saboy, bet. Heeh. Nah, makin dibiket mana nyarekan si Saboy. Kajian lah. Kan we cenah dicarekan lah di jalan. Carikan mah enak ieu urang mah moal. Ah mah moal. Isi we nyalakeun ka urang tuh. Berat lagi ah. Kalau boy. Nang gimana? Jalan-jalan aing. Kunaon maneh? Capek. Kunaon? Motor aing ka mana, Bet? Tadi teh Urang ngagade teh sia. anu nginjem nya bet nya. Saha cumur? Si Toto tadi Toto nginjem. Make dah gaekeun ka het. Tuh, obet. Ramah maksa, Anu maksa. Atuh omongkeun, tadi motor nu aing mah ngagade cuma maneh. Sabar nyokot ulud deui. Tuh, ulud si ieu gawu. Aduh, Uing teh. cumanan di. Tanggung jawab kan motor aing teh hangan. Obet. Mana sarwana Itu uing mah teh ngagaekeun cicing di dieu teh tadi ge. Guna naon ini. Ah, iya tembakau. Awas papangi jeung si Toto. Omongkeun. Siap. Ulah pokok. Aing tadi manggil awe nya. Ingat. Ingat teh. Ingat. Oh, Gara balik kita itulah. Udah ama make di rem ngadadak jadi wek. Ieu rem mah pakem teuing, ieu di kunaon tong ada aduh. Nah kieu. Aing ieu kunaon ieu? Aduh panas aduh. Aduh dak euy. Bisa kunaon? Panas ieu taung dek kunaon ieu? Pangobokeun kunaon? Ah najis tinggalan. Kunaon eta bolong dua? Nyata bawa maneh mah. Perasaan teh nah ya. mah. ting kunaon ieu teh da rek ieu teu ganti. Oke Kang, laga. Oh kunci nih. Anggeus da ieu mah geus jalan-jalan lagi. Nanya ke si Saboy. Nah ini Si Saboy eta mah terus si Saboy. bisa boy. Oh, Si Cabu ada datang beda datang ka dia dieu. datang. Nah, atuh sugan di nu maneh. Kalau mau panggil cenah, cik si Saboy enak dieu cenah. Di naon? Tuh ieu omongna bakal di eta cik. Akol we sabuy mah. Itu bakal panggil cenah. Papangi deui. Nah, boy anu nyeum motor mana eta, boy? Iya ya. Oh, Yang apa ya? Ya heuh atuh aing mah. Tadi sekarang heula maneh lagi urang heula kenalan teh. Oh da maneh mah. Oh, dari masakan kene aing harum tanganan ke deui. Oh, komo deui ka. Kunaon ieu? Kan belagu bisa geus minjem motor aing. Jadi kitu. Oh, Nyalahin ieu mah tuh. lain naon? Lain-lain gara-gara nginjem motor Mantong maneh. dia juga mantong. Mantong. Ayo asli urang. Eta naon eta ceceklan eta? Nyahe gae atuh. Deui motor bawa aing. Kata tuh gede milik gampun, tadi aingnya karek kenapa petang mana karambayan nu jalan. Aduh Gusti, harus keneh nu di stop ini. Bayar. Gitu bakal